Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Harful la'i ari ieu eta huruf la. La ta'kulu ulah dahar aranjeun bisimali kuleungeun kenca fa inna syaitana mangka sayaktosna setan yakulu eta dahar ieu setan bisimali kuleungeun kenca. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Majah. La ilaha illallahu ari lapad la ilaha illallah la yasbikuha eta henteu miheulaan kana itu lapad la ilaha illallah naon amalun hiji amal wala tatruku jeung henteu ninggalkeun ieu lapad la ilaha illallah damban kana hiji dosa. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Majah. La imanah henteu sampurna iman liman ka jalma la amanata anu henteu kapercaya lahu ka itu eman waladina jeung teu aya agama liman ka jalma la ahda anu henteu aya la ahda anu henteu nyumponan janji lahu ka ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Hibban. La aqulu taradahar kami wa ana bari ari kami muttaqiun eta nyarande. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. La tabaghadu ulah silih benduan aranjeun. Wala tahasadu jeung ulah silih hasudan aranjeun. Wala tadabaru jeung ulah silih tukangan aranjeun. Wa kunu jeung kudu bukti aranjeun ibadallahi eta pirang-pirang hambana Allah ihwanan barina duduluran. Wala yahillu sareng teu halali muslimin ka jalma Islam naon ayah juro yen ngareheng ieu si muslim akhahu kadulurna muslim pauqa salasati ayamin dina leuwih 3 pirang-pirang poe. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Anasun Imam Anas. La tajlisu ulah diuk aranjeun alal kuburi dina luhureun kuburan. Wala tusollu sareng ulah salat aranjeun ilaiha kana itu kuburan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim. La takhlifu ulah parebutan aranjeun. Fa inna qablakum mangka sayaktosna jalma qablakum anu samemeh aranjeun. Ikhtalafu eta parebutan ieu eman pahalaku tuluy ruksak ieu eman. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Mas'ud. La tadkhulu mual asub sa'al malaikatu malaikat baitan kahiji imah fihi nu eta tetep dina itu bete kalbun ari anjing wala jeung mual asup ieu malaikat suratun anu aya gambaran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syekhani Bukhari Muslim. La tusaddu henteu dibangetkeun naon arihalu pirang tempat berangkat illa salasati masajida angin kana 3 pirang-pirang masjid. Al Masjidil Harami kahiji Masjidil Haram, wal Masjidil Aqsa kadua Masjid Aqsa, wa masjidi sareng katilu masjid kami hadza anu ieu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari. La yazalu henteu eureun-eureun sa'annasu jalma-jalma bi khairin eta meunang kaalusan ma ajilu dina salagi henteu buru-buru ieu nas al-fitro kana buka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al-jama'atu golongan. Wallahu a'lamu bissawab.